Nukolot besi tega panggih dejeng raja ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge aja eta teh tarap ngejah mun cara ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kamari abah tos gaji di Cilongok ayo bah ayo puasa wow masya Allah anak nama datang ke maghrib bapak nanti kecak anaknya bapak munafik nih ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak iya dah udah urang ulah sok ajung marah ke anak eleh ku anak marah iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik ya kari nah geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho puasa sunah mah menang misalnya urang malam Salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge jah henteu hudangna ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuhna ge qodoan ya Allah ya Rabb geus dah Allah ieu tinggal narima bau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah mah geus meureun karunyaeun manehna ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan qodoan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak ulah bae ngamuridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi salat subuh qodoan barang dia teh jam 8 can ngadarna naon ieu mah can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu salah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim walau goba anhul kalb lamun gaib lamun ilang anhu saking wong opo al kalbu asu wasaidulan buronane summa wajadahu maitan gari-garina muyasi wong huyang usaid maitan halai isdet maitan halai isdet harumah pagaharam ya sayyid wa in jarahu lalamun atuan ya kalbuhu ing sayyid wa gobalan ilang ya sayyid summa wajadahu gari-garina mu ya si wong ing sayyid mayitan alimati haruma maka haram ya sayyid al-azhari ing dalam punggu kaul azhar fil azhari ing dalam punggu kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah.
teka rasa waktu teh sanajan bari jeung loba pemandangan anu urang embung pagawean nu teu akur jeung urang tingkah anu teu akur jeung nafsu urang tapi terus bae karasana ieu cepet waktu teh padahal mah aya gempa aya banjir angin beliung termasuk kuari aya virus corona atuh sebodoh bahasa batur ieu corona corolla urang baca corona teh nyaho corolla teh gableng nu jelas mah virus sakumaha nu geus dicaritakeun bahwa virus eta teh adalah virus dina kimia seperti etalah kuari merabat terus di Cina berita maka karat 2500 nu paeh we teh jalah komunis ge oh sapoena kuari tambahan 300 berpadahal luar biasa loba ngan ayeuna ditutup beritaan aya kemodelan tapi lantaran orang Islam mah teu kena virus jadi nyana sanajan can asup Islam milu salat abeh teu kena virus syahadat encan tapi nyana salat aja salat teh ngarep ka mana bae kumbung-bungna paeh sarua horengan dan agama batur ge embung paeh Kristen embung paeh Yahudi embung paeh Katolik embung paeh Konghucu Hindu termasuk komunis ge anu teu ngabogaan pangeran sarua embung paeh padahal atuh teu boga pangeran ieu jalma atuh geus we paeh teh geus ai Kristen mah rada deres keneh kana mah ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih ada ulah sok babawa urang mah ngaji wajen teuing kiai kajeun ustad kajeun teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus dia menuhankan kepada Tuhan geus tekadkeun kafir titik geus urang mah nu ngaji mah geus kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV geus teu ngaji bae salian agama aing kafir titik ulah loba omong beres sia ditimbangna goyang sia timbangan warare sejasa ngaji ongkoh sakula aya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus katanya Kristen juga kayaknya bener juga goblok sia pilok ngaji meureunana ye nu sok ngaji mah ulah kitu selain daripada agama Islam kafir titik make koma-koma beres sanajan tilok salat ngomongna tilok salat pokoknya salian ti Islam kafir enggak saya mah keyakinan aing saya sok salat tilok beres tapi selamat enggak di akhirat ulah sok aya bimbang-bimbang kuari mah loba ilmuwan loba profesor ngararambang je cek ulah ngomong dina akidah lah puluh ya play kos gitu mah engke sia digiring ge puluh ya play ulah urang mah geus ngan ulah loba omong ieu mah keur ngaji mah geus salian agama Islam kafir sanajan diulah-ulah jangan ngatain kafir sembarangan henteu aing mah kafir bae beres geus keyakinan aing mah salian di agama aing kafir sabodo sia mangis indit sia ka ditu
beresan jadi teger kadang puluh ya pelaya ulah tak eta akidah jadi akidah mah teu menang puluh ya pelaya kecuali dek nebak jahe lain deui eta waduh itu teh mangga-mangga bae aya itu jangkung biritna leutik aya itu gede biritna pendek kemana ya ingat tuh kabeh bae beuli ku sia tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya pelaya geus tekadkeun salian agama Islam kafir beres tumuhun di Indonesia ngomong ke saya urusan sia aing mah aing hasil ngaji aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing beres geus los ya ka ditu leg-leg ku sia teh keyakinan sia aing mah aing bae selesai kan geunah mantep kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa hari Minggu Senin Selasa nanaon di bulan Rajab kakuduan kamistian ti Gusti Allah ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kejadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj kejadian anu hese dicaritakeun kejadian anu hese kurang di pikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasat atuh hese nyaritakeun pindah alam kejadianana di jero bulan Rajab mantap bulan Rajab teh disebut Syahrullah Kerwa Syaban Syahri Cakangjing bulan kula ke Ramadan Syahru Ummati jadi orang menghadapi bulan Allah Syahru julukan anak Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka awang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang kena tai kotok rinso kena kotoran-kotoran umbah gampang tamah tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu ya Allah ya Rabb ya hese lagi lain hese beneran urang cicing dihareupeun imah atawa di
di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede. Kan? Tuh. Muka deh saitik luhurna. Ya Allah, ya Rabb. Putih deh. Aduh, denok deh. Ta eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate Haji Pendi pan goblok. Susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Oh. Tuh kan. Batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna tah. Hajunya nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu kos kitu. Hayang nyaho ta jahe. Tah, ngabersihan eta hese. Ngabersihan eta tanu hese. Supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang, okos kadal liwat. Biasa bae. Nyana lempang eplok cendol biasa bae. Tah supaya datang ka dinya tah hirup teh. Urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran. Lampuna nongtot. Waduh, ieu beda jeung LGX ieu mah ya. LGX mah BPKB-an. Masya Allah, tinggal dibawa ke Madura betimbang. Ieu makan bagus. Kurang teh timbul sepamat sekurang sebarang duit data mobil. Ya Allah. Tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu. Kitu eta mah. Nafsu mah. Masya Allah karim. Urang keur liwat aya jelema. Aju nyana liwat, barang liwat ka urang ngajebian nyiduha deui tih, urang marah. Eta nafsu. Teu puguh teu karuh. Mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin, nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu tina ria, tina ujub, tidak takabur, aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko. Taha ieu nafsu-nafsu urang lamun henteu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu. Ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu. Wah ibadah teh penting betul lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu. Ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah Rabb itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap. Tah nafsu teu diarahan mah.
orang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid, bulan Rajab abah syiar teh luhur. Atuh mangga bae, tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu. Nafsu. Wah, kesambalaya. Eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang ju mamang bae mamang. Sia menanya ka aing teh Mang Haji dia Mang Haji kos tukang toge bae. Kiai atuh. Nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya. Ya Allah, ya Rabbi. Nafsu. Asli na ruh urang makan ti Allah wadafaqtu fihim min ruh. Teh hayang dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah. Kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hate orang mukmin. Hate orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah. Oh asup ka maha agungan Allah, maha kawasa Allah, maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah. Karasa rasa karasa aya Gusti teh. Allah aya di qalbu urang. Nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah, karasa lain Allah na aya di qalbu urang. Rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupa ngaranna Sarwiti. Tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupa ngan rarasaan di dieu aya. Aduh, masyaallah. Udang hees ge langsung wit di mana di kau. Tah eta rasa ya. Nah, hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararajik ieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah. Bentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar. Wah lain ngaji mah kos gitu menyayomkeun guru. Los guru gocoprak bae aing mah aing ngaroko sia-sia. Cak nu ngaroko sia, teu mah sia mah sial. Nah, ieu nafsu. Lamun eueuh nafsu nafsuna nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah ku ari resep kana dahar alam dahar resep kena nginum alam nginum, resep kena awewe atuh alam tidur. Alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak. Dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang nginumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae mah nu lain kiai mah sabodo ka neraka ge tuh
BHS dumenang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina di pagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah hayang dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us salatna kiai nu sok haju main dulal dalil bae kukula mah tilok diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah kedeng-kedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya balik bejakeun kuari aya nyana diuk di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan we kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuare ge kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunah lah cenah kiai moal wakaya ngeunah nu sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ke Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ke sabulan puasa Rajab mah besi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih dai ulah sok loba ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocoprak 27 poe atawa 35 dek milih mana tah awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb nya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh raja naik maksudna Isra mah lempang ti peuting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peuting bisa naik siapa juga halal arti heran mah Mi'raj ngaranna tah aduh kiai cenah atuh aing ngaran 27 mah pan kula mah sibuk ya kula mah grepan usaha waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakonna atuh kula pan di pasar aya ridho Allah mah tuh hayang ulah atuh ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres tah 20 hiji waduh keneh asana cenah kiai 20 hiji mah pan teu mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun sia ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak
ujungna moal puasa budak ge eta tanya waduh deui kan waduh ya itu kan bener asalna cenah 15 moal buat kiai kesibukan masyaallah ngaran-ngaran lah atuh korek-korecok pada ieu teh teu usaha urang pamajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak ge masih waduh ge deh waduh kiai 9 mah tuh teh mah beuh ulah tuh kiu-kiu pan teh mah kiai Waduh, ulah 9 cenah tuh kiai geus 17 seminggu berarti sia tah masih waduh keneh. Beuh cenah kiai kula kan ngojek. Lah atuh aya saminggu mah teh geus jang sia mah 3 poe. Tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis. Bisa keneh cenah kiai kurang tuh kan siapa. Budak ujung nama moal nggak satu jang siapa ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres kiai lamun setengah poe bisa tah setengah poe masya Allah ieu mah budak pohara amat sih tah jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang nu ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah Al-Imamul Adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi urang melodi nah itu mah ajaz bimana ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot besi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerege ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun carat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kamari abah tos gaji di Cilongok ayo bah ayo puasa wow masya Allah anak nama datang ka magrib bapak nante engke cak anakna bapak munafik nih
ngajak puasa, saya mau puasa, bapak mah kagak. Iya dah, udah urang ulah sok kajung marah ke anak, eleh ku anak marah. Ya dia terusin aja, bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya kari. Nah, geus lempengkeun hate urang ngan ai puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi, tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunah mah menang. Misalnya urang malam Salasa geus siap deuk puasa tapi teu niat. Nu mantak haju teu niat saur ge henteu hudangna ge jam 7. Geus ada istiqomah emang tadi. 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa. Jatuh subuhna ge qodoan. Ya Allah ya Rabb. Geus dah Allah ieu tinggal narima bebo budak babari amat ngomong. Atuh jalan lain ku Allah mah ge moal. Nang Allah mah geus meureun karunya mana ge Allah ka aing. Dibere nikmat hees aing sanajan qodoan ja aya ieu babna. Babari teh budak ngomongnya. Hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak teh. Ulah bae ngamuridkeun ka batur. Gas. Kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi, salat subuh, qodoan. Barang dia tuh jam 8 can ngadarna naon ieu mah can ngadar je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abe teu kahartieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusanna jeung Allah make bahasa Jawa aing. Niat kaulah puasa Rajab di poe jadi geus niat jam 8 jam 9 oh masalah jam 10 oh masalah asal can ngadarna naon jadi babari puasa sunah. Tapi lamun kieu mah ya isuk kurang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikap deui. Uduk di dahar, kupat disikat, beres dah, ngopi, ngarokok deh, set. Barang beres ngarokok teh, tah, neule jamnya nah, jam 9, masya Allah, orang tanggal 1 Rajab, guys, aing lihat puasa kok, puasa teh geus jebeng goblok teman. Atuh babari puasa kos kitu mah satahun ge kuat. Puasa kos gitu 1 tahun kuat tamat ya Allah ya Rob. Temenan, ieu mah ngan sakadar mepelingan ya. Geus raho padahal. Bisi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah. Oh, urang jam 9 encan ngadarna niat. Niat puasa. Puasa sampai Senin Kamis. Urang lantaran buru-buru bae isu-isu ke pabrik. Tidak ya jam 7, jam 8 berangkat ke can ngadarna naon poe Senin geus niat puasa. Beres, masya Allah babari. Puasa sunah mah babar. Urang ti peuting niat puasa Rajab. Niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunah. Puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunah ieu loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus. Ieu keur carita hiasan.
Tapi aya jelema make batu sintetis. Menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang. Tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat. Wah, ku batu disebut itu batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep. Pokona aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah. Pan eta mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing. Nanti aing kagagas nilai batu ieu sarua jeung nilai bibir pamajikan aing. Emang aya keneh? Oh, pugu ninggalkeun aing pamajikan. Nah iya tinggal bibir sampai di dia guys. Kagagas aing ge tah. Jadi nganggap, urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan. Nu mantap wiridan ya urang. Wiridan urang teh wiridan hebat, zikir tapi teu nganggap moal jadi. Wiridan sholawat teu nganggap moal jadi. Wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya ge urang nu mantak teu hudang ti peuting tahajud teu nganggap hebat kan. Nu mantak urang peuting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan kata tahajud bener kan ngomong sia teu nganggap hebat atuh ya lamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikeun ge 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna hebat anggapanna hebat nganggapna tah iya urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanna mutiara wajibna nu gede Fatul Wahab tapi teu pati nganggap malena naonna nganggap kita tergantung anggapan urang. Nah, nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud, teu nganggap hebat. Atuh moal tahajud. Tapi lamun urang udang masyaallah, beuh ti peuting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda. Solihin hararuda. Ngantinya howe aing. Bahkan sok nonton TV ge udang peuting. Nueaan ge hudang tarolol goblok teh. Ya kan anggap urang ieu mah lain kadinya para ahli Allah mah penting teh hararudang. Aing teh meureunnan dihijikeun jeung ahli Allah. Batur mah nganggap tahajud teh hebat. Aing ge deuk nganggap tahajud teh hebat. Mulai urang kacai tiris. Tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris. Masya Allah. Tunduh tahajud hebat kajen paling di perangan. Kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu. Nya tunduh ngandahan SD. Lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh. Moal tunduh atuh beuh. Urang teh sarengan ge saparapat jam. Haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang. Geus anak jin. Gelis anak jin. Urang mau tunduh ngarepan awe gelis. Nganggap urang teh. Tah, ieu ge sarua. Lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat. Geus apapun yang terjadi. Henteu aing mah semua besi teu kaburu, besi teu datang deui aing ka Rajab. Aing puasa bae cakolot. Geus, mun puasa bae ajeung kumaha ge, kudu dianggap hebat ge. Tuh. Cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh. Ye, pengen pake puasa. Tuh. Cek pemuda keneh, ye, budak ngora. Anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah. Ye hebat aing geus mah. Budak leutik. Lah, aing rek puasa lah mumpung leutik keneh aing rek belajar. Teu nutup puasa kan kabeh. Ngomong mah. Dibuktina wallahu a'lam. Coba gengke, we salasa.
asal keluar berarti imah bangun lele sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak. Aya nu nipu diri tolol. Tah ieu puasa Rajab sunah ngabersihan jangan bersihan nafsu urang. Nu mentak baba belajar zikir mah gampang. Di sahabat bisa tapi guru na teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah juga geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batasanana kumaha batasanana geus bisa ngageser ke nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunia masih keneh hayang urang masih keneh biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa kalbu urang teh mun menghadapi maksiat-maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina kalbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus madep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga tipi lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanana haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai ku urang dideuleukeun ieu haram ai teu dideuleukeun ieu mubazir cak Haji Pudoli tah mah ceramah si kos kitu kayak mubaziran segala. Nah iya lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek neuleuh awewe teh sakadeurna mah dideuleukeun berarti tersepi biasa bae Dalamkan dunia dibere geus teresep ku Allah dibere teresep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teresep neuleuh dunia teh ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak menang jadi mursyid silakan ngagurukeun cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina nah siata oh encan kapanggih cirina teu meun aya minimal 3 ngan bali bejakeun minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata eta ge kadeuleu ge bakalna cirina eta zikirna jadi iya A B C lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama thariqah kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah ngan lamun geus asup ka golongan thariqah lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana endek ninggalkeun 4 perkara hiji dunia 2 makhluk 3 nafsu 4 setan engke setan bisa kadeuleu ku ahli thariqah setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi ngarupa tentara
ngarupa kiai, ngarupa pedagang, bahkan setan mah yajri majrodam, ngahiji ngaji pendi. Jadi bae rupana nyana pada setan. Asup ka jero. Asup ka jero setan ya Allah ya Rabb. Geus ngarupa kiai setan teh. Kan kadeule engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluarnya keluar lompat sieun aya sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i ceh buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahuan Sultan Abdul Qadir diome setan teh kok Kanjeng Nabi mah pan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian mun cek Kanjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan kitu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kanjeng Nabi moal dileupaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleu setan teh nah eta lamun jadi geus wajar jadi guru thariqah babari zikir mah ulah atas nama thariqah cika berthariqah kudu aya ciri tilu minimal hiji di antara tilu. Nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa nah mulayan 27 cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ke puasa teh bulan Rajab puasa ieu bae urang di tengah imah lipet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna teh urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinyakeun deui puasa budak leutik mah kos kitu aya anu henteu di daharangan diambean sini hayang geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah aya tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri. Nah ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin urang Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing geus sugan bae hiber gitu kan menang ke kemunan Salasa Rebo Kamis buplak aya nu ragag di dipan pamajikan kaget kunaon Kak waduh Mi'raj teu kuat ragag kakak ieu waduh ya Allah ya Rabb nah ieu mah geus moal nyaritakeun ganjaranana nya ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajeun teh kudu dicaritakeun geus jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal hiji Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah desese jing keur head emang itu bae goblok sih nyebut head ka aing puasa nah sakuat da urang tapi kan
dan kekuatan orang nu Allah geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian ti puasa naon? Oh, naon? Maca sholawat. Maca sholawat menangkeun 4.444 sapoena. Aduh, cenah ge tetep kaburu ka mamana. Atuh emang siapa ka mamana henteu. Sholawat henteu. Ulah sapoe tuh saminggu 4.444. Asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444. Cenah loba teuing atuh kiai teh mah geus 444. Asal loba teuing cenah 444. Jadi cenah 44 ti asal cenah loba opat. Kampak ya. Nawar deui sia teh opak ieu kampak ya. Katarang sia goblok ieu. Dasar dia moal meureun. Tah baca sholawat ya. Eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus simpulna tanggal hiji Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa. Urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peutingna ulah loba teuing sare. Sakitu we. Gua bacana kieu lamun peuting teu sare beurang hees atuh tah mangarana ojol waktu. Ojol waktu tah mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari. Ai bukana teh teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya. Eta mah ngaranna lain puasa dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we. Waya bukana biasa bae. Ulah sok segala aya. 5 gelas. Incu datang ke awas jangan dekat-dekat. Ini punya kakek semua. Incu teu beunang datang. Incu sono ada emak lu sono. Mama lu sono. Ini mah punya kakek semua. Kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki-aki goblok. Insyaallah karim. Datang ka Incu nage ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai ge pelit-pelit tak ka Incu datang ka didoakeun kapan matinya ya. Kita teluh aja yuk. Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya urang non gitu ngaran gairah. Horeganannya. Di mana tuh urang? Jemual henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghabanul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun ceki Zaid. Hei Bopi, kejar kijang. Bopi nyelek kijang mobil apa kijang? Kamu macam-macam aja. Aduh sial si Bopi kuat kan nyelek gitu aduh. Nah, Bopi kejar kijang. Dikejar ku jana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam. Geus sajam bae. 2 jam 3 jam keneh bae. Je. Isi Bopi ke mana ya? Ganti ngaran bae ku kitu si Pepen je. Jadi karari ya si Bopi. Sudah kurang giat amat dia udah balik ya. Kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu. Asal gering bae ganti ngaran. Atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran. Puru kurang modal. Endahan ngaran jadi sasaran. Tolol dah dukunnya. Aduh. Kenapa ini? Aduh saya dagang enggak maju-maju katanya. Woi mah tuh. Harus ganti nama cek dukun. Ganti ngaran. Kerja ngaran aya. Ngaran kula ieu adalah kerti bapak mah. Alhamdulillah Marta. Oh nya. Marta sia ngaran. Heeh. Kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat, mundur bae. Ganti Bakrun. Atuh, ganti Bakrun. Masyaallah. Kuliah kuari dagangna alhamdulillah maju, dagang martabak. Ngan geringan bae. Jadi kuari geringan bae datang deui ka dukun. Ka dukun. Ikeur ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur bae. Barang ganti ngaran Bakrun tah. Kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae. Hitung-hitung dah hijikeun. Jadi kunaon martabak Bakrun. Jadi kuari ngaranna martabak. Alhamdulillah dagang na maju, dagang martabak, gering nanteu ngan moal kebal pae. Tah, dukun teh pagaweanana. Sial teh dukun. Iba Bopi. Nah, kejar set. 2 jam, 3 jam, 4 jam encan aya kene bae. Dah. Kemana ieu si Bopi? Eueuh we eueuh. Ya ot atuh ki Zaid tandang kaleuweung dula deuleu bareng kapanggih-panggih sore aya kijangna geus pae. Deui ja ieu oregana. Pae kijangna tah. Ikan jadi masalah. Andai kata aya anjing pelacak ku Ki Zaid dikencarkeun titah moro kijang ai heg ieu anjingna eueuh kijangna ge eueuh walau gobanhul kalbu lamun anjing tukang moro nu dikencarkeun ku Ki Zaid teh jeung kijang-kijang mah 5 jam, 6 jam, sampai ke sore bae. Barang diteang teh kaleuweung, kapanggih summa wajadahu mayitan, kapanggih kijangna pae. Ta ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing. Kan ai moro mah benang dibawa kan dijingjing baik hirup atau pae dibawa itu diseret dibawa anjingna balik ku urang diteang kaleuweung aya kijangna ngan pae status haram apa halal Masya Allah karim tuh walau gobanul kalbu wasyid lamun weti pandangan mata Ki Zaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana ai heg cuma wajadahu maitan kapanggih teh pae si kijang nu diborona aruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan
hiji aya kemungkinan kudu sejen tambah paeh. Nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajinya nalumpat nabrak tangkal kayu berarti payahna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungiti pamajikan biasana salaki teh balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade ieu tah ai lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik masyaallah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau dibawa nyana teh gitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterkam diraheutan wa in jaraha wa goba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore kurang ditean ka ditu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep paeh statusna tetep bae harumah haram fil azhar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroa mantap hukumna haram bisunani Abi Daud wa garihi biturukin hasanah di hadis Adi bin Hatim gola qultu ya Rasulullah cek hiji sahabat Kanjeng Rasul inna ahlu sayyidin abdi mah tukang moro pada malam abdi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarmi sayd fayajibu anhu lailatain wassalas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we payajidu maitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh
cek Kangjeng Rasul idza wajadta fihi athara sahmika wa lam yakun atharus sabain wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul. Di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tah mah. Tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting dua peuting lain ku anjing eta mah cek Kangjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli. Nah jadi lamun memang ieu asli salah, tapi lamun henteu asli ulah mantap pikih ijtihad geus bae lamun ngencarkeun anjing pake moro aju leungit anjing paranti morona lacakna jeung boroanana leungit datang sore atau sapeuting atau dua peuting atau tilu peuting kapanggih paeh geus haram. Sebab lah aya sabaraha kemungkinan. Paslun wallahu a'lam bissawab. Allahumma ya qadiyal hajat